Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa kumaha damang. Alhamdulillah hirobil alamin dina dinten ieu arurang tiasa patepang deui. Ieu teh tangtosna dina pidangan anu tos diantos-antos ku wargi Jawa Barat, nyaeta pidangan Warta Urang Sunda. Dina pidangan Warta Urang Sunda nyuguhkeun informasi Sunda keur balarea. Patepang deui sareng simkuring pun Ananda Aisyah Herawati. Salami 5 menit kapayun simkuring bares nyarengan pamiarsa sadaya dina pidangan Warta Urang Sunda edisi dinten Jumaah ping 18 Februari 2020 hiji. Go. Audio Jungle. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan balarea, kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat, nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana daria pisan, sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hohokeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi, tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur dina pidangan Warta Urang Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Ananda Aisyah Herawati amit mundur wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Go.